Duh, gawe naon deui nya. Ayeuna nih. Di babaturan si Neneng muka lowongan, tapi jangan dagang bakso cenah. Nu bener teh Neng. Bener, tapi aya syaratna cenah. Naon syaratna? Syaratna mah kudu boga roda sorangan, boga modal sorangan, terus ngolah bakso naik ku sorangan. Geus we ari kitu mah. Dagang sorangan, emangnya syaratna kos kitu. Oh, Tapi bagi hasilnya gede ka urang 20 kali itu 80 ka urang. kapan modal nu urang? Modal sorangan. Manya kudu babagi jeung manehanana. Nu ge waras heula Neng. Eta asa kaingetan. Manehana ge nampan waras, nu ge lo mah teh ditampas cenah. Ai.